Nah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim. Aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan kelepek getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tukul ilmu. Mama Oco jago Syamsiah, Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dirinya pas ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji. Yes, teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Meneng lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Iya mak Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui, bari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia kami teu sabangsa jeung jin maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh Masya Allah MK na aya. Masya Allah presidennya ini ke Kalimantan ada eta di negara jin teh seperti eta mua poharana luar biasa
debak mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke aya bukuna di kula baheula mah dibuat di Bangle Bandung, tapi kula mah boga sejarah khusus kresek lantaran kula kan menang incu. Nah ye ulah sok iris ya. boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad pernah imat singkatna bae, singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana, insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah. Guys, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia, iya mah bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan, tapi kaulah menghargai atas ilmu Anda, ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam. Mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Ya Rabbi Gusti, Masya Allah. Aju jahar deh, Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, waladhalin nu di tukang negara goblok. Amin. Cek yang nama taraweh meureun. Macem-macem di dunia kuari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Entah hati-hati. Salametkeun diri urang bae kuari masih hade. Si hade ge salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad baheula. Nya bener nyaon teu aing gitu. Kabeladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah diri dua dia manggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah iya mah keur carita mama aju salam pulang deh. Kaget mama leungit. Ternyata gitu cerita anda dong. Ajib luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat gak makan jauh. Balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah. Sebenarnya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kadi tuduk naon tuh lembur, tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah kadi naik cenah gana besi dik balik ka Kresek naik cek atuh sabulan dibawa ka negara jin. Sabulan mah gara-gara Mercy. Tadi bandak si hade besi aya Mercy. Nah nya. Si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin. Itu geus mal balik deui sih mah. Wow, geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik. Ujung-ujungna mama tak kerup ka Gusti Allah. Aya di luhur para. Aya bu begitu mama ngadoa, bu teu bisa dicekel lesang sakumaha belut. Tapi tetap terus dicekel. Aya engke dongeng panjang nama ti mimiti. Akhirna beunang biasa deui. Per detik
per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nya kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan-pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiting ke ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi 2009 lah. Gede gitulah. Nah, ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget tilu. Masya Allah. Nah carita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru na ka negara jin jago-jago ngaji. Nah terus lanjutkan tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus ku mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah kanu sajen mah teu bager heran mesti mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh ya baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Bala ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting-selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek ulah ya asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedrog jeung dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban kenceng amat sih goblok sia bangsa lain kadieu nahan goblok tas kerasna nyana meureun dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buak lumpah kita dikunci dari lawang gitu wah bahaya cek gue bahaya ini harus bab sekenceng-kenceng na jelema mah moal datang ke raragagan kitab segala lalu ragang bagus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ke hadap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing teh ieu ai kunaon muncul di handapan tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug
wah iya iya lompat deh. Ada jeung jin mah Masya Allah geus teh lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu saja nanti pernah babaturan gula orang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah cenah Siti Kolbunia jaing kawin encan cenah ieu aja kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae tuh bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aduh ieu lah ieu di dieu teu bisa ngomong di naon kadang ieu dibekem aduh kebal itu kan terus bae ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rasaan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya keneh kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus batu maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya aya keneh aya nama santren keneh iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah eta ge ngarupa orang hideung tah ngarupa orang hideung Pandeglang can lila di Pandeglang ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai mus ka Kiai Hikmat mus ka dokter mus ka mana akhirna yang ngimpi nyeuna teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cekuliat ya geus gering gerak ka dia naon dibere cai bae ka tuh Masya Allah, alhamdulillah morotol padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan ya nom kan terus mun teu cager pae ge eta heran morotol mentah cai deui ka dia 2 kali cager eta dongengna kos kitu kuliah teh mehan orai ka jeung kumaha ge sebab ieu kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sehingga deh ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk ka di kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan